Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah daramang mah. Abah oge Kang Kevin dugi kadanget ieu masih keneh tiasa nyarengan kanca geureuyeun dongeng. Mangga urang geureuyeun, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca abah wargi-wargi abah sakuliah dunya. Nyanggakeun birahi nu mawa pati biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka geus kitu mah teu ngalobakeun ditatanya. Gelasar bae mobilna dipajukeun ngadius ka beulah kidul mapai jalan Ciperang hilir. Geus kitu leok ka beulah kenca teu langsung ka jalan raya. Tapi kitu we pungkal pengkol milihan jalan nu tiiseun. Dugi kadinya nya kanca. Mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana anjog kanu dianjerkan nu boga imah sama sakali teu dibere nyaho sarta kuncung-kuncung teh imas dibawa ka jero ka pangkeng kubrag we ku bangkili di kana kasurkeun. Kasur lepet-lepet acan tapi lumayan teu matak nyeri awak mun dipake sare mah. Derajat geus sarengah-serengeh we hayang gerak kop. Begitu gancang bangkili di sina kaluar. Pas lampuna ku Sudrajat diletikan. Katembongna ngan ukur reyem-reyem. Tapi sidik masih keneh katempo badan imas nuker gulang-guling teh. Matak nambah-nambah ngagedurna nafsu birahi. Kalaksanakeun oge. Sudrajat ngagerentes bari merong teu beda we ti mata ucing garong. Sarta teu henteu parah deui gabruk we imas dirontok terus kumanehna digulang gaper teu beda we ti ucing keur ngagugulung beurit. Sedangkan imas nu memang dibakutet keneh manehna ngan ukur bisa babalieuran deuk gogorowokan teu bisa lantaran sungutna masih keneh dibeungkeut ku sapu tangan. Teu kudu moatah geulis. Awas lamun ngagorowo. Ieu pesobalati teh geus tangtu bakal ambles kana beuteung. Sudrajat ngancam bari serepet we manehna mesat pesobalati. Kecangan ku sinar damar nu reyem-reyem matak ting sereset kana hate. Lantaran ari beungkeut panon mah harita teh geus diudar. Bret. Tali nu ngabakutut awak imas ku Sudrajat dikeuretan. Geus kitu sapu tangan beungkeut sungutna we diudar. Tapi imas kapaksa teu daekeun ngayakeun pamolah. Paureun ku congo pesobalati nguker manco hareupeunana. Mamada teu kudu moatah ari nyaah keneh kana nyawa mah. Sudrajat ngancam deui. Sarta can taparah deui gabruk we. Sudrajat ngarangkul moho sosontrol teu beda we ti bangus si tumang. Sedang leungeun kencana ngayap dihanap. Mangka-mangka harita teh imas ngan ukur make daster.
Bret. Sada nu dipaksa dirudut. Nu temrapna ka Imas geus teu bisa naon-naon deui. Iwalti nyurudutkeun Cipanon. Nyawang alam pikahareupeun teh ukur ku inghakna ngebrehkeun kaayaan hate nuker samagaha. Mireugeuh kaayaan Imas nu geus sakitu sadrah pasrahna. Pasrah kapaksa lantaran diancam ku Pesobalati nu moal boa bakal digabreskeun kana dadana. Tumerapna ka Sudrajat beunang disebutkeun geus poho dina naon. Ku kitu teh mah geus hayang gerak kop we. Teu kedah nangis geulis. Sanes bade ngabinasa Kang teh. Namun bade masihan kanikmatan. Sora Sudrajat haros-hos. Heabna karasa kana beungeut Imas puguh sakitu nompona. Sti. Diri abdi disalametkeun. Imas ngan saukur bisa jumerit di jero hate. Bari Cipanonna murubut beuki jauh. Inghakna jelas bisa kadenge ka tengah imah. Reket. Di tengah imah sadapa lupuh katincak. Memang harita teh aya nu keur leumpang teu sirikna jejengkean. Holna ti dapur. Oge inghakna nu di jero pangkeng teh kumanehna kadenge ngan teu pati jelas ti pangkeng mana. Lantaran pangkeng teh aya 2 ngarendeng. Pas lampu tempel nu nangkod dina tihang kumanehna ditiup. Bray, kabireungeuh aya cahaya lampu nujoana ti jero pangkeng belah kenca. Ukur ngagalindeng nandakeun hurungna leutik. Gancang manehna muru deuk nempo ka jero kamar. Ku kituna palupu teh ngareket deui. Malah sakali ieu mah sorana rada tarik. Nepi ka tumrapna ka Sudrajat mata kreuwas. Lantaran boga rasa aya nu ngagareuwahkeun. Nu akhirna manehna ngaregog. Diselang heula ngalieu ka palebah lawang pangkeng. Bari pok manehna nyarita. Tong lelempangan bae tuh Bang. Aku mah jaga di hareup bisa naon-naon. Disangkana nu keur aya di tengah imah teh Bang Kili. Pangna ruka terket teh boa deuk ka manehanana. Tapi da puguh lain Bang Kili. Ongko-ongko we manehna kalah ka nyingkapkeun reregan dalaunan heg nempo ka jero pangkeng. Najan katempona ukur remeng-remeng. Tapi kumanehna sidik naker katenyoeun. Yen nu di jero pangkeng teh aya lalaki keur ngadekeman awewe. Saha-sahana mah teu pati telak. Eukeur mah geus ngabogaan kacurigaan ti memehna keneh. Katurug-turug ayeuna kadenge inghakna bari jeung katenyo kaayanana. Begituna panyangkana ujug-ujug museur we. Moal salah deui eta awewe teh nu deuk digadabah kahormatanana. Mikir kadinya manehna geus teu ngalobakeun deui pamolah. Bakuna mah bisi kaburu dermanten. Jurehat bae manehna luncat ka jero pangkeng. Geus teu mikirkeun deui untung rugina. Pokona mah eta awewe teh kudu bisa gancang-gancang ditulungan. Ogo we tumrapna ka Sudrajat teu beda we tinu disampeurkeun ku kerud kalaparan. Bakating ku rewas-rewasna. Tapi tacan ge bisa naon-naon kaburu aya nu ngahalang manten ngajojo kana beungeutna. Cetruk. Kadora pisan nu kabeunangan mana horek dihancak ku dampal suku. Montong agogok sia. Nu anyar datang teh ngagebes. Bari jeung ngahalangkeun deui dampal sukuna. Puguh kumanehna kakara kabireungeuh. Yen Sudrajat teh keur ngeukeweuk Pesobalati. Cetruk. Dihancap pigeulangna. Creng kudu prak. Pesobalati meceleng kana sisi bilik. Bareng jeung eta, kurinjal Imas ngeurinjal bari langsung nyakarkeun ramo leungeunna kana beungeut Sudrajat. Deredan. Dikaut satakerna. Aduh. Sudrajat ngegero katurug katutu.
saterusna ngahanyu lantaran disusul tepus dijejak hulu angeuna ku jalma anyar nu can karuhan sasana. Atuh geus teu ngalobakeun deui pamola blak bae Sudrajat nangkarak sedengkeun Imas nu harita geus bener-bener bebas ngagentak manehna ngajewangan papakean nu tinggal lumuk dina samak sarta terus we dipake garudas garis snaker dapon nerap teh sanyana matak era parada oratna tembong kugugup mah matak nimbulkeun rasa gember nu lain di kieuna nu akhirna jadi meuweuh ku kasieun ditapuk ku kahariwang saperti kaayaan Sudrajat harita waktu manehna ngarandapan Panarajang nu sasatna dadak-dadakan teh lain deui gempeurna sangkaanana ujug-ujug museur we ka polisi malah bawa Bangkili Katut Karimah geus nyandang tatali mana taya norojol oge nyampeurkeun sok padahal upama Sudrajat harita bisa ngagunakeun pikiranana kalawan tenang mah satik oge moal kapalingan yen ieu jalma nu narajang teh jalma nu pupurikilan di jalan Cipelang Hilir teh nu kungsi digebot ku Bangkili jelas nama manehna teh Salim nu geus hasil harita milu bareng kadinya tadi teh waktu manehna ngajurah roh teh ngagentak ngagurinjal deui hudang sedengkeun Sudrajat Katut baturna nu duaan geus tinggal reblus ka jero mobil langsung di starter tadi nama Salim teh deuk gogorowokan sangkan jalma-jalma barijil tapi dipikir deui tangtu moal aya paedahna lantaran mobilna kaburu ngabiur manten mangka-mangka eta nu tiluan teh geus yakin jalma-jalma jahat nu dipanggulna teh jelema teuing hirup keneh atawa geus jadi mayit nya ieu pisan nu nimbulkeun rasa kapanasaran Salim harita kukituna ngagentak manehna ngagurinjal hudang atuh waktu mobil maju ngageleser keneh Salim rikat ngudag jerelat jeleng we manehna luncat ngagajleng kana bahasi anu saterusna nangkod tukangan mobil keur waktu Salim ngagajleng keur nu di jero mobil oge karasa ngarieg ngan alusna harita teh Imas keur adug-adugan motah jadi panyangkana mah ka Imas saeutik oge Sudrajat sabaturna teu ngabarogan sangkaan yen di tukangan mobil teh aya nu keur nangkod waktu mobil geus nyemprung balucat-balicet milihan jalan nu tiiseun Salim ngan ukur bisa ngahep-hep bari muntang cipepereket dek gogorowokan can puguh aya nu malire lantaran geus tiiseun teh jadi moal aya paedahna kalah ka matak nimbulkeun cilaka we ka manehna kanyahoan kudu di jero mobil mah sakoteap oge geus nepi ka Ciaul mobil ngaleok asup ka pakarangan nu cukup oge legana sarta teu kungsi heula reg eureun dihareupeun hiji imah panggung terus anu tumpakna tarurun rikat Salim luncat tina bahasi mobil langsung ngageblus ka kolong mobil terus we ngureleng ngawaskeun Sudrajat sabaturna anu keur ngaregeyeng Imas dibawa ka jero imah sidik masalah deui direncana teh jelema oge kawasna hirup keneh Salim ngagerentes di jero hatena aya pikir deuk terus ngejat ti dinya pikeun minta bantuan kanu sejen tapi ngadadak pikiran sejen kumaha lamun eta jelema teh dirogahala kukituna moal bisa ditulungan sabot nyingkah oge geus dek manten kahiji kitu atuh kaduana kumanehna sidik katempo nu duaan mah terus carung ngelik ditepas bangun anu keur ngajaga bagi komo lamun manehna ingkah tidinya teh geus tangtu bakal kanyahoan manten kukituna terus bae Salim teh ngaredempes hanapeun mobil tapi ari pikiranna mah terus muter kumaha akalna sangkan manehna bisa mere bantuan
Lantaran hatena geus yakin yen jalma nu tadi direrenjang teh deuk dibinasa, sakurang-kurangna dirogala mah geus tangtu. Red Salim kapalebah imah. Kabeneran kolong imah teh teu ditutupan. Kukituna geus teu ngalobakeun di pamola. Kono mang bae. Manehna kaluar ti handapeun mobil sarta langsung ngageblus ka kolong imah. Geus aya di dinya. Jelas kumanehna kadenge di jero mah aya nu brugbreg. Nu satuluyna disusul kunu ngagarentes sorana haros-hos. Ku sakitu oge geus bisa dipaparah. Sora lalaki nu keur ngolo-ngolo awewe anu diimplik-implikan ku ancaman. Perlu ieu mah ku aing ditulungan. Kabeneran nuduhan deui keur area ditepas. Salim ngagarentes. Bari terus ngodomang ka pelebah dapur. Kabeneran tutup kolong nu di dapur teh ngan ukur ku bilik. Sakali disungkal oge. Brah we bilikna beunang dibuka. Geus kitu mah sup bae Salim ka dapur. Karacat kana golodog. Alusna panto nu ka tengah teh teu ditulakan. Begituna samemena naker manehna ngageblus ka jero imah. Sedengkeun kacurigaanana beuki ngandelan. Kadenge sora inghak awewe ceurik di jero pangkeng. Kanca dangu kitu tah sarsilahna lumatak Salim harita aya di dinya. Bari hate manehna harita teh saeutik oge teu nyangka yen nu ditulungan teh sanyatana mah Imas kasebut dunungan manehanana keneh. Atuh tumrapna ka Sudrajat. Nu kaayaan hatena geus ditapuk ku kasieun. Malah teretetna mah boa nu ngagagalkeun teh polisi. Ku kituna sanggeus manehna ngorejat di hudang teu anta parah deui. Kan gajleng bae manehna luncat ka tengah imah. Dereg-deg we muru lawang panto. Polisi bang, polisi. Sudrajat pokokana rusuh bari gajleng we manehna kaburuan ngaluncatan golodog. Wah. Waduh, cilaka. Bang Kiri jeung Karib nepi ka tinggurubug teu beda we tinu diseureud kalajengking. Jelung-jeleng laluncatan kaburuan. Bari ngadereg-deg nuturkeun Sudrajat. Kana mobil Den. Karim nyorowok tukangeunana. Teu dibejaan oge, memang kitu pisan karepna. Bari hatena ngarasa untung kabina-bina lantaran dihareup mah taya jalma sejen. Plus Sudrajat ka jero mobil. Langsung ku manehna di starter. Harusna teh ujug-ujuger we mesinna hirup. Atuh sanggeus Bang Kili jeung Karim arasup gerung we mobil dijalankeun. Diputerkeun dirinya we sakalian. Kabeneran awahanana rada lega. Nyabet kakatuh Den. Karim nyorowok nanyakeun ti tukang. Dume Sudrajat menggolkeun mobilna ka jalan nu brasna ka Sukaraja. Hayang dibukuk polisi. Sudrajat teu beda we teu nyentak. Ngadilak kanu di tukang ngaret heula Karim. Wah, bener. Mijeun salasa Den. Bang Kili mihak ka Sudrajat. Bari hate mah lain deui deg-deganana sieun katangkep. Kitu maksud kuring ge Bang. Nyumput heula di Ciranjang. Sudrajat beri lap we ngalelepkeun pedal gas nambah kecepetan. Tapi teu ku hanteu. Barang nepi ka palebah Sukaraja. Ari bledag teh ban tukang bitu cekit. Mobil direm bari satekah polah dipengparkeun ka beulah kenca. Reg eureun di sisi teu sakumaha jauhna tigang pengkolarna ka imah Ibu Julaiha. Ciraka. Mangkaning teu ngabantuan ban serep Den. Karim bari buru-buru kaluar ti jero mobil. Kumaha? Teu mau ban serep. Ari geus deuk kumaha urang ayeuna. Sudrajat nyereng jaba jeung ngarasa paur we deui bisi aya ngobleding. Tapi regregna teh taya sora gerung-gerung mobil ti jurusan kota. Tuh kepaksa we kedah ngawengi di dieu. Margi moal tiasa ditamal ayeuna.
Karim garu-garu teu ateul. Sarua ari ditapukna ku kasieun mah teu beda. Dina mobil. Nya kada di mana deui atuh. Bari kakaratak neangan dongkrak. Kabukok manten atuh. Sudrajat jamadud. Panona ret deui kapal bah katuhu. Moal rupina den. Bumi oge panginten tos ngurunyung. Karim bari ngoloyong ka tukangan mobil. Dek masangkeun dongkrak. Nyarita kitu teh lain ngan sakadar ngagedean hate. Memang sanyana dieusi ku kayakinan. Dek aya nu nyusul mah tadi ge geus ngurunyung moal salah ngudag. Piraku teu kanyahoan keur waktu mengkolna ka beulah katuhu. Ditembal kitu teh Sudrajat teu nyarita deui. Memang kasimpulan manehanana oge nya kitu pisan. Ngan matak medenghalna teh ieu we ku ngadadak. Mangka-mangka dina kaayaan nu geus sakitu peutingna. Tapi ari jongko Cikopi mah masih keneh aya nu muka. Memang biasana oge sok dur-duran. Nyaeta nadah supir-supir truk nu ting baliwur ka Jakarta. Kanca dangu sadayana Ari Salim sanggeus karuhan Sudrajat dek mabur teh manehna mah teu salogoto hudang nu dipikirkeun teh dihareup masih aya keneh baturna. Ku kituna manehna kalaka terus we nyampeurkeun Imas maksudna dek ditanya salamet henteuna. Ari ret kana beungeutna najan remeng-remeng tapi sidik ngembang boled teu kapalingan. Ogo we lain deui ngaranjugna. Mana horeng geuning Imas kasebut dunungan manehanana keneh. Imas nya kitu keneh bungah jeung kaget pagalo. Manehna nepi ka poho ka Salim ngarontok. Berebei cipanona masihan deui beungeutna. Ngebrehkeun katumarimaanana ku medalna Cimata anu dibarung ku euriheun. Sabot kitu, gerung kadenge sora mobil. Ganjang ku Salim ditempo heula. Horeng mobil nu tadi kawasna terus malabur. Nu pikeun Salim mah lain deui ngarasa reugreugna. Jelas salamet saheulaanan mah. Saharitaeun mah moal aya buntutna deui. Salim teu ngalobakeun barang tanya. Lantaran tangtu bakal ngalobakeun waktu geus karuhan taya deui pikahariwangeun mah. Ngagentak manehna kaluar ti pangkeng. Padasaran heg kamar nu hiji deui ditempo. Taya eusian. Ukur papakean we ting talamru jeung ting sarampai. Kosong geuning Neng. Mangga we lah. Urang engal-engal urang mulih. Sareng urang engal-engal laporkeun we ka polisi. Salim akhirna ngajakan balik. Ulah tukang Salim. Imas ngahulag. Nah Neng. Salim ngareret bari kaget. Matak pirang bae atuh da. Samios da salamet ieu. Pamit teu kabujeng ku Kang Salim. Kumaha beureun nasib abdi teh ayeuna. Sanes eta geuning Kang Lim. Uninga. Abdi aya nu ngabantuan ka dieu. Imas saterusna nanyakeun. Saektosna mah kalaresan Neng. Manawi teh sanes Neng nu dipanggul ku jurujana teh. Neng uninga jalmina. Nu mawi teu pati sidi Kang Lim. Mohon. Ayeuna mah
Ulah milarian beca we heula neng. Manawi aya keneh nunggu lampreng. Awan katinggalna teras angkat mah nya sareng supados enggal we deui. Salim bari tumpat tempo kaditu kadieu. Puguh mah tak era parada lantaran manehna pupurikilan. Leung Imas harita teh make daster. Tapi ari dipake leumpangan di jalan gede mah asana teh abong deui. Kanca dangu harita teh di bumi Pasoma beunang disebutkeun keur kacida bangreung kaweurna. Kenteng aya nu ngakat Imas eueuh di kamarna. Waktu neang Salim tetela manehna oge eueuh. Teu talangke deui, kring we nelepon ke kantor polisi. Kuruduk nu dilaporan datang. Sageus dibere penjelasan saperluna. Dek we pihak polisi ngayakeun papariksaan. Sakicip oge geus bisa dipaparah yen bangsa teh jalana kaluhur ngakat kenteng anu saterusna nobros internet. Oge tina haleungitna Imas geus bisa ditangtukeun yen ieu mah lain bangsat biasa. Lantaran barang mah taya nu coceng. Iwal ti seprewe nu eueuh teh bisa jadi dipake mulan Imas. Memang kitu kanyataanana. Ngan tina perkara eueuhna Salim luput can bisa dipaparah. Nah pangna eueuh teh lantaran ngabeledig jurujana. Tapi naha tepi kate bebeja heula kanu di imah. Sumawona mun diributkeun mah henteu pisan. Atawa memang Salimna sorangan anu jadi dalangna. Hal ieu teh kungsi ku pihak polisi diebrehkeun ka Pasoma. Moal inspektur. Un Salimah moal dugi ka ngagaduhan kalakuan anu saperos kitu. Nangel abdi mah manehna mah jalmi satia. Pasoma kontan harita keneh oge ngabantah. Moal ngabudi ucing mah Pak. Inspektur Setiawan masih keneh mageuhan kacurigaanana. Moal inspektur. Bapak tos cekap ngagaduhan keyakinan. Salim mah jalmi satia. Tang tos. Pangna teu aya teh nuju nyusun. Mung nu teu kahartosna teh naon margina nu mawi manehna bertindak sosoranganan. Sok padahal upami diributkeun heula mah. Bapak atuh atana pita tangga biraku duge katu nyaring. Pasoma keukeuh nyanggah kacurigaan pihak polisi. Ieu pisan margina nu mawi pihak polisi ngagaduhan kacurigaan ka manehna oge Pak. Mung teu sawios upami kitu mah keyakinan Bapak. Margi da abdi oge mung neme rabaan. Inspektur Setiawan siga nu ngelehan maneh. Nu satuluyna terus we paparentah ka anak buahna. Tugasna dibagi kaditu kadieu. Sedengkeun Iwan ti tadi oge geus ngaderengdeng kana Vespa deuk neangan di jero kota bari sakalian ngabejaan Ruswandi. Kanca dangu puguh kaayaan harita teh beunang disebutkeun geus simpe. Geus langka nunggu lampreng. Waktu beca nu ditumpakan ku Salim keur ngageuleuyeung deuk mengkol ka jalan Salabatu. Ku polisi nu ngajalankeun tugas teh ujug-ujug katempoeun we sarta teu bisa leupas tina perhatianana. Gancang beca teh disina eureun. Atuh Salim geus ngarti deui we. Masalah pangna dieureunkeun teh tangtu lantaran aya patula patalina jeung kajadian di bumina Pasoma. Ku kituna ngagentak manehna turun sarta samemeh ditanya oge. Ngagentak
Salim nerangkeun maneh sakadarna. Puguh kajadian eta pisan nu keur disusudna teh. Harita oge. Terus bae Salim dibarengan. Ari datang ka Gunung Puyuh nu di imah teu sirikna tinggarero. Bari siririk we Wiwin mah muru. Gabrug bae ka Imas ngarangkul. Ting salegruk paungku-ungku ditambah deui Ibu Nining ngagalentor ka Imas bari rawah riwih. Kabeneran harita teh kurunyung deui Iwan jeung Ruswandi nu datangna make Honda. Ya lumayan jadi beuki paciweuh. Sedegeun Salim harita teh keur diguliksek ku Inspektur Setiawan. Beres Salim mere katerangan nu disaluyukeun jeung katerangan nu dibikeun ku Imas. Teu talangke breng we ka Ciaul muru ka imahna Mang Ihun. Nyaeta dulurna Bangkili nu kacicingan. Puguh teh sasaha. Kapaksa Inspektur Setiawan ngagedor tatanggana nu deukeut. Menang katerangan cenah. Yen eta teh imah Mang Ihun. Ngan ayeuna keur nyaba. Lilana geus ampir 2 minggu. Keur titirah di dulurna nu mangkuk di Sagaranten. Peun nu ditanya teh ngan ukur bisa mere katerangan sakitu-kituna. Lantaran sama sakali manehna teu nyahoeun yen di imahna Mang Ihun teh aya Bangkili. Puguh ge salaki gawena dadagangan di kota sarta balikna ka imah geus peuting naker. Ongkoh deh salila Bangkili aya di dinya teu nanggarkeun maneh. Meunang katerangan anu sasatna ngabuntut bangkong teh. Pihak polisi teu ujug-ujug pondok Pangharepan. Harita keneh oge langsung ngabiur ka Sagaranten pikeun manggihan Mang Ihun. Teu hese neanganana. Sakedeung oge imah dulur Mang Ihun teh geus bisa kapanggih. Sanyana mah dulur pamajikanana. Waktu ku Inspektur Setiawan ditanyakeun susuganan Mang Ihun kadatangan ku jelema nu deuk milu cicing di imahna di Ciaul. Mang Ihun teh sabereke mere katerangan. Yen bener cenah. Kira-kira geus aya saminggu ka tukang. Ka Sagaranten kungsi aya nu datang dulurna nu matuhna di Jakarta. Ngaranna Kardun. Pokna mah cenah deuk neangan gawe di Sukabumi. Teh harita manehna kungsi ka dieu deui, Pak. Inspektur Setiawan terus tetelepek. Nu mawi teu aya. Sanesna aya kajentenan naon itu Aden? Mang Ihun saterusna malik nanyakeun. Henteu, Pak. Ieu we aya hiji hal anu deuk ditanyakeun ka manehanana. Inspektur Setiawan teu nembalan sabalakana. Lantaran terus diguliksek oge taya katerangan nu sakirana matak nguntungkeun. Ditanya di mana Kardun di Jakartana oge luput. Mang Ihun teu nyahoeun. Ku kituna di Sagaranten teh teu lila. Terus bae maranehna marulang deui ka Sukabumi. Tina perkara Kardun deuk terus disusud ka Jakarta. Ngan bae hal ieu teh kawasna hese naker kapanggihna. Eukeur mah teu puguh alamatna. Turug-turug natanyakeun ngaran Kardun di Jakarta mah moal oge anu nyahoeun. Puguh ngaranna geus diganti jadi Bangkili. Alhamdulillah cag kanca dicarita urang tunda dihanjuang siang tenden dihandelem sieum paragi nyokot ninggalkeun bangsa datang samper deui sakitu nu kapiatur